ayeuna mah sing loba ngucapkeun tinggal ka dieu. Ari alhamdulillah teh huruf nate aya 8. Biji grasok itu cicing heula. Alhamdulillah itu alif lam ha mim dal. Jadi sabaraha? 5. Lillahi lam ha 5 jeung 3 ta eta teh sami sareng jumlahna pantos surga. Pantos surga teh 8. Saja manu di dunia loba ngucapkeun alhamdulillah, engke di akhirat dibebaskeun asup ka pintu surga anu 8. Tegas amin wae nya amin we deui. Dibejaan alhamdulillah amin deui. Kunaon ari maneh tuh ting kana kuan teh. Sok barang sareng deui. Usum hujan. Usum halodo. Awak sehat. Nyeri huntu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya jeung gideug sagala. Dan nyeri huntu mah geus waktuna nyeri mah nyeri we. Gan daripada luhlah gantiku urang nyeri huntu. Aduh, angar we nyeri. Mending gantiku alhamdulillah jadi pahala. Ya, sakali maca alhamdulillah teh dituliskeun 30 kasaean. Sok si amin deui dicabok ku aing amin haban geura. Tumunan dibejaan kata dikene. Amin mah kieu ece sing sehat lahir batin. Ta eta aminan da doa. Menyaritakeun untung. Tah yang sering teu aing beunang. Kalau tidak salah teh. Ya deui amin amin wae. Cicing sakayani yang sadikeun wae. Teraskeun. Salajengna ka Pak Haji teh aya nu nyarios kieu. Curhat meureun maksudna mah. Pak Haji abdi teh boga salaki teh menung aing maneh ngomong situ doraka teh temenan. Abdi teh boga salaki teh oro wadol. Abdi teh Pak Haji usaha teh nuju kaca pokona mah loba anu galau ayeuna teh. Lereseun teh galau mikiran rumah, anu galau mikiran panyak, aya nu galau mikiran budak. Berani bujur situ. Kacaritakeun aya hiji pengusaha ngaranna Mang Muad. Saha? Gitu. Ieu Mang Muad teh keur miskina mah usahana keur biasa-biasa saja, matara ninggalkeun salat 5 waktu. Maca Quran sapoe sajuz, salawat ge sapoe 1000, Asmaul Husna dibaca, tahajud daek, duha daek, getol ibadahna teh. Peke
usaha nate beki maju nepi ka jadi miliuner. Nah ari duit geus miliaran salatna eureun, maca Quran ge eureun, sholawat ge jadi tara dibaca, Asmaul Husna jadi diantepkeun, pedah geus naon, geus beunghar, geus jadi miliuner. Karasopna teh robah jadi hiji, karasopna teh judi, kadua karasopna teh adalah mabok. Tara balik ka imah 3 minggu kitu we poya-poya judi mabok, geus mabok otomatis jadi lacur. Sok neangan WTS wanita tumpakeun sarerean, ngapikan harga sabaraha ge ditebak, duitna anu miliaran teh lami-lami seer, usahana jadi bangkrut. Ari geus bangkrut gitu, datang ka saha? Datang ka pamajikan, ka imah, ka atuh pamajikan teh ngamuk, sia ari baheula keur loba duit sia tara balik, ari geus bangkrut eueuh anu balik sia teh ka aing, kitu ceuk pamajikan teh. Si muad teh nya tungkul we da masa salah, lami ancur terus bingung neangan keur saha, keur anak pamajikan dahar ti mana, akhirna minjem duit ka rentenir. Awas teu ngalamun ieu teu ngalamun ngajin teu. Kada saya motor siga nu pikiran ucas acos itu daing apa itu ya. Akhirna kumaha? Minjem duit 5 juta ka rentenir. Ari pek teh dipake usaha keur dahar sapopoe, hancur deh usahana teh. Ari geus hancur kitu, saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, 3 bulan, ngagedean eta teh sinaona teh. Bungana teh nepi ka 20 juta. Ari pek teh datang rentenir nagih. Hei pamuad, lamun poe Senin hutang 20 juta teu dibayar, maka imah maneh bakal disita, cokot ku aing. Lohor poe Senin kudu dibayar. Atuh Mang Muad teh tunggu ka ibuna lulus. Pek teh pamajikana dia nyamperkeun. Rina tinggal ke di dia HP-na simpen, Rina tinggal ke dia. Kumaha cek pamajikana poe Senin ditungguan di pengadilan agama. Geus rumah tangga teh tong diteruskeun. Teu kuat rumah tangga jeung teh. Aing mah balikeun ka bapak aing ka raja desa. Namun kolotna teh urang raja desa. Balik we ka inung bapana pamajikan teh poe Senin sidang bade hoyong nyungkeun cerai. Budakna 2 dibawa kabeh ku pamajikanana. Ai budak nu leutik mah apetna teh ka saha? Ka bapana. Budak teh da awewe, budak awewe mah sok deuketna teh jeung bapana. Allahu Akbar. Muad beuki bingung. Dina nyokot pesok. Magrib ngomong, aing geus ayeuna mah solusi terbaik bunuh diri. Naon cenah? Cing tarik naon cenah? Bunuh diri. Nepi ka adzan Isya, peso disiapkeun, hari pek teh jol aya kieu hatena teh. Alah aing teh geus heula tara salat geus taunan. Memeh bunuh diri, rek salat heula we. Ari salat teh memehna naon heula? Wudu, kakara wudu, wudu teh teu stres teuing. Ya jelas kan mun urang ge keur galau di bawah wudu sok raos. Aing geus wudu teh terus naon? Salat. Beres salat teh
culang cileng di musola ada di mana teh musola pan baheula mah kita ibadah aya majmu syarif majmu maca surat waqiah dikedah surat waqiah ieu waqiah teh istimewa di Cianjur aya hiji ulama ahli waqiah sadinten 40 kali waqiah teh puluhan tahun ku lancar-lancar maca waqiah sakali maca waqiah teh kan 4 menit 5 menit beres muslimin dages katalar nepi ka beungharna teu katulungan di desa manehna di desa eta ajengan ku kepala desa teu kengeng meser tanah sabab tanahna tos seueur pisan tina naon tina barokah ngabiasakeun maca surat waqiah bahkan hebatna pamajikan opat dijajarkeun bari pamajikan opat teh eueuh nu goreng patut eueuh nu kolot ngora kabeh 20 25 17 teu aya nu umur 60 ka ditu eta mah geus naon geus kadaluarsa dirinya urang mah teu ngomong kitu masuk ke leuwih pas batur naon kitu akhirna kumaha bari keun ka dieu Mang Muat terus maca shalawat dibaca shalawat 1000 kali geus maca shalawat ingat bahwa teh para ijayah ya latif asmaul dibaca ya latif beres teu ceun ka peuting tah poho kana bunuh diri akhirnya ngadoa ka Allah jadi robah pikiranna kieu bahasa ngadoa ka Allah Gusti sadayana masalah teh ti Gusti abdi nyangakeun ka Gusti pami bumi abdi kada disita abdi ridho wios teu gaduh bumi oge pami pun boga keukeuh we kitu ditedunan ku abdi pun anak anu pikanya teu abdi mangga abdi masrahkeun ka Gusti kabeh dipasrahkeun ka Gusti la haula teu lilangong adzan subuh ingat aduh aing geus rida tara salat subuh berjamaah ka masjid milu salat balik teh setengah genep ka bumi tutupan panto gek diuk ngahulang aya nu ngetok panto alah sia nah pan pikiran gadenya buah-buah nu nagih hutang kebukti tadi geus tenang kebukti lewat alah duit aing di mana 20 juta Allah beak imah juga disita teh begitu panto dibuka ternyata sanes nu nagih ari pek teh sobat dalitna baheula keur sakola SMP begitu muka panto ha oman ngaranna teh Mang Oman ceuk oman teh Muad silih gabruk geus silih gabruk dibawa ka jero naon aya naon we sarewas datang ka dieu Muad kieu aing Mang Muad teh ibu boga kelebihan naon kelebihan teh apa kana mesin pabrik jadi jago dina urusan mesin kieu ieu teh Muad urang teh boga dunungan boga pabrik gede mesinna ruksak urang inget ente jago dina urusan mesin cik pangomeankeun mesin itu seueur ye proyek keur maneh ye ceuk Muad teh lain teu aya urang teh keur galau mah pikiran kacau ke benarkeun masjid mah bener tuh mah ayeuna kieu we mah urang mah pangangankeun duit teh 30 juta sok urang mah lamun eta ditedunan urang daek digawe di maneh cek oman teh keke 30 juta boga urang di bank aya dina rekening 30 juta mah dicanak heula ayeuna dibawa ka Mang Muat Muat sujud syukur eta Mang Muat boga duit sabaraha pek teh jam 1 bener aya nu ngatrok panto Assalamualaikum yuk teh tadi salam saya tadi luar kuring nagih teh yang tenir begitu dibuka tah siap 20 juta dibayar langsung dibayar akhirnya hutang lunas imah terjadi disita masalah pertama beres barang masalah pertama tinggal masalah kasih urusan apa? Pemajikan pamajikan di raja desa di inung bapana budak nu leutik
mun tia penting teh tara sare da dekeutna jeung saha pengen tidur sama papa pulang sama papa sama papa ceurik wae budak teh ninina karunyaon ceuk ninina neng atuh anterkeun ka bapana karunya budak ceurik wae kumaha ceuk si neng teh tah hayang teh mama mah teu ngarasakeun abi teh nyeri mama teh nyerikeun wae salah kitu bahasa kalau banget mabok wae main perempuan mah tes mana teh tumpakeun sadaya wah abi mah mari teruskeun mah akan bae teh mah urusan neng rek rumah teh mah kumaha neng nu ngarasakeun ngan ieu budak anterkeun ka bapana ngame tong ceurik wae budak teh karunya dikitukeun mah elehnya terus neng teh balik ka saha ka salaki nganterkeun naon geus nganterkeun buru-buru balik deh tok assalamualaikum pamajikan salaki kan apa suara pamajikan hah cara si mama panto dibuka begitu dibuka digabruk ke salakina mama alhamdulillah imah teh mah teu jadi disita aa teh menang milik alhamdulillah mama alhamdulillah teh aya duit 10 juta ieu duit 10 juta teh kabeh keur jajan mama pek kanggo mama sadayana 10 juta awewe ningali 10 juta teh cek pemajikan teh nya kitu eta keur neng nya amanya 10 juta nya akhirnya 10 juta dicokot 10 juta atuh akhirna kumaha ngomong salakina mah kisamat ayeuna mah ate rek lobah rek taubatan nasuha moal balik deui kana kaluan dosa-dosa besar ditinggali hari berganti minggu berganti bulan bener salakina teh robah jadi getol salat ka masjid Quran dibaca deui shalawat dibaca apa kana robah we dek puasa segala akhirna pamajikanna ge jadi robah pikiranana akhirna rumah tangga kembali rukun dan bahagia masalah kedua beres barang masalah kedua tinggal masalah kasbeji saha budak nya ari budak nu bungsu ari ningali indung bapana ngahiji deui mah otomatis budak teh kembali ke rumah akhirna anakna balager rumah tangga jadi tenang masalah selesai semuanya naon solusina 1 wudu ingat 2 salat 3 maca Quran 4 maca sholawat 5 maca asmaul husna kagenap la haula wala quwata illa billah semua urusan disangakeun ka Gusti Allah akhirna masihan jalan keluar yang terbaik.